Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, tolabul ilmi dina kasempatan ieu ngabahas tina perkawis ibadah Jumat. Ayatna anu bade dibahas, bade dikaji surat nomor 62, surat Al-Jumu'ah, ayatna ayat 8, 10, 11. Mangga urang kawita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minallahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Salajengna tarjamah sinareng penjelasan singkat surat Al-Jumu'ah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Hei sakur jalma anu ariman,
sakur jalma anu ariman teh lalaki awewe sakur jalma anu ariman di mana digero pikeun ngalaksanakeun salat nyaeta pikeun ngalaksanakeun salat Jumat yaumil jumuah dina poe Jumat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai maka kudu gewat inget ka Allah kudu gewat zikir ka Allah nyaeta kanggo ngupingkeun khutbah Jumat kanggo ngalaksanakeun salat Jumat kudu gewat di mana geus digero teh kudu gewat zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ta eta teh leuwih halus pikeun aranjeun lamun aranjeun ngarti lamun aranjeun terang ayat 10 fa idza qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabda'u min fadlillah di mana geus rengse mah ngalaksanakeun salat Jumat terus dilaksanakeun sok weh liar deui di ieu bumi teh pikeun neangan karunia Allah rek arusaha deui atana perek terus kapangaosan pek bebas geus ngalaksanakeun eta kawajiban mah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun sing loba zikir ka Allah sing terus inget ka Allah mudah-mudahan aranjeun teh sing jadi jalma anu bagja ayat 11 wa idza ra'au tijaratan aw lahwaning faddu ilaiha wa taraku ka qaima jeung nalika maranehanana nempo kana perdagangan harita waktu hiji waktu Nabi Muhammad sareng para sahabat ngalaksanakeun salat Jumat tapi di luar aya tukang dagang kakara datang Nabi Muhammad dina kaya nuju khutbah eta tukang dagang teh mawa dagangan jeung mawa permainan lahwan permainan ingfadu ilaiha maranehanana kalahkah paboro-boro arinit nyampeurkeun ka eta tukang dagang wa taraku ka qaima manehan ninggalkeun anjeun Nabi Muhammad nuju ngadeg nuju khutbah Nabi Muhammad nuju khutbah ditaringgalkeun maroro ka tukang dagang. Nah dina hadis aya anu teu ninggalkeun ka Nabi Muhammad aya hadis teh nyebatkeun 12 lalaki aya deui hadis 12 lalaki jeung 7 awewe isna asyara rajulan wa sab'a niswatan harita anu terus ngiring salat Jumat 12 lalaki jeung 7 awewe qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijaro bejakeun terangkeun ku aranjeun ku anjeun Muhammad anu aya di Gusti Allah leuwih alus tibatan eta permainan jeung tibatan eta dagangan wallahu khairur raziqin Gusti Allah teh pangalus-alusna tukang mere rezeki jadi lamun keur geus datang waktuna parentah waktuna salat Jumat maka wajib ngalaksanakeun salat Jumat tinggalkeun heula usaha mah keda Gusti Allah teh pangalus-alusna anu ngatur rezeki ulah kasieun rugi lamun upamana
ninggalkeun Jumat. Jadi laksanakeun salat Jumat engke Gusti Allah nu ngatur rezeki. Nah sakitu tarjamahna ta ayeuna urang bahas langkung laluasa ari parentah salat Jumat teh nalika Nabi Muhammad jeung para sahabat tos aya di Madinah. Jadi nuju di Mekah mah salila 13 tahun can disyariatkeun ayana ibadah Jumat. Nah, tata cara Jumat muka hiji urang kahiji heula diparentahkeun ku Rasulullah teh lamun urang rek salat Jumat rek berangkat Jumat diparentahkeun pikeun mani heula. Dina hadisna sing saha jalma anu mani terus berangkat duwi karengsena ngalaksanakeun salat Jumat eta dosana ti Jumat eta ka Jumat hareup ditambah 3 poe deui eta dosa teh dihampura berarti 10 poe pan 10 poe dosa dihampura mani tah jadi parentah mani tah timbul ke manina teh mani biasa atanapi mani model mani janabah tah di dieu we aya beda-beda pendapat anu kahiji mani biasa we da mani janabah mah aya Qur'ana dina Al-Qur'ana di mana aranjeun erek salat tuluy lamun anjeun dina kaayaan junub fattoharu maka anjeun kudu mani janabah gitu. Jadi nu sabagian mani biasa we teu kudu mani janabah dan teu tos junub gitu. Sebagian deui berpendapat manina teh jika mani tos junub. Pembedanya mani biasa jeung mani tos junub. Kali mani biasa mah urang ya mani we sa ngigikeun ka sabersihna kayak di mana rek salat nya wudu we gitu. Kan ari mani janabah mah wudu heula. Jadi sanggeusna bebersih najis kan wudu heula geus wudu kakara mani ke mani janabah mah kitu nya gitu. Nah rosok panginten pura-pura panganten ti baheula. Mani janabah mah bersihan heula najis tuluy urang ngalakukeun wudu tapi sampean tong waka tagis kitu banjur we ti ngawitan masaka dugikeun ka sampean tah kitu mani janabah. Jadi mani janabah mah wudu jeung mani teh dihijikeun wudu heula tuluy mani bahkan bagian kaki dipaneurikeun teh diparentahkeunnya gitu diparentahkeun pikeun mani kumaha hukumna wajib ye teh sunat muakkad teu rugi ka hukum wajibnya sabab kieu lamun make hukum wajib lamun jalma berangkat Jumatan tuluy teu mani heula maka berarti dosa gitu. Jadi cukup we hukumna dibikeun ka sunat muakkad gitu. Jadi para imam mazhab geus sami lah. Nu opat mazhab ke Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yen mani dina poe Jumaah rek Jumaah teh eta teh dugi ka derajatna sunat muakkad teh dugikeun ka wajib gitu. Lamun di hukuman wajib mah tah lamun jaman teh sempat mani itu jadi dosa pan wajib mah lamun dipigawe menang pahala lamun teu dipigawe dosa beda jeung sunat kan ari sunat mah di mana teu dipigawe ge teu dosa ngan teu meunang pahala ganjaran. Nah ini tentang masalah Jumatna itu saha nu diparentah salat Jumat teh gitu. Nah dina Al-Qur'an nu nembe ku urang dibaca teu diwilah-wilah ya.
Jadi hei sakur jalma anu iman rek lalaki rek awewe di mana geus digeroan pikeun salat Jumat maka geuat gitu berangkat pikeun ngalaksanakeun salat Jumat. Nah ayeuna panggerona heula ai panggerona kunaon ku azan. Azan di zaman Rasulullah mung sakali ya. Di zaman Rasulullah azan teh sakali gitu. Azan gitu terus eta azan teh dilakukeun nalika khatib tos aya dina mimbar. Jadi khatib heula tos aya dina mimbar. Tah nembe khatib teh pan ngucapkeun assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos kitu muazin azan gitu. Tah kitunya. Jadi sakali waktu aya Rasulullah. Sedengkeun lamun samemeh azan pek bae alus laksanakeun aya salat tahiyatul masjid 2 rakaat begitu datang ke masjid tuluy laksanakeun salat intidor. Salat intidor teh salat sateuacan khatib aya dina mimbar sateuacan azan rakaatna rek 2 rek 4 rek 6 rek 8 dilaksanakeun 2 rakaat alus saja itu nya bisa ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid nya bisa ngalaksanakeun salat intidor gitu. Eta teh masih kene loba kene jalma can mengenal naon disebut salat intidor. Jadi artina intidor teh nungguan. Jadi teu pantes gitu kurang etikanya lamun sateuacan nungguan khatib ngarobrol we kitu nya. Wah ngobrol di jero masjid. Wah ngarobrol di luar ada imamna ge can ka masjid gitu. Saena pisan geuat ka masjid, salat tahiyatul masjid. Salat intidor gitu. Nah, di mana imam geus aya dina mimbar geus khutbah teu aya tah salat intidor teh ulah dilakukeun kajaba aya dikecualikeun lamun jalma katelatan datang ka masjid kasampak imam keur khutbah gitu. Eta aya 2 pilihan. Kahiji meunang ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid tapi dipercepat gitu. Hawe teh mah aya keteranganana nalika Nabi Muhammad nuju khutbah tarajo Sulek ya Sulek teh sahabat ngaranna Sulek ditanya ku Rasul anjeun geus salat can gitu. Da can sok salat heula gitu. Eta salat tahiyatul masjid gitu. Kecuali etanya. Tapi henteu ge teu naon gitu. Tong ngarasa dosa lamun can ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid. Sabab ngupingkeun khutbah leuwih penting. Gitu. Ngupingkeun khutbah leuwih penting tibatan salat tahiyatul masjid. Nu katelatan mah bus we ka masjid langsung we ngupingkeun khutbah. Itu di zaman Nabi Muhammad gitu tanya. Nah, Nabi Muhammad tos wafat, Abu Bakar tos wafat, Umar tos wafat. Nah, di zaman Khalifah Utsman, tah di dieu ngawitan aya azan 2 kali. Tuhnya, jadi urang ngarah terang itu kumahanya di urang di Indonesia di aya azan sakali, aya azan 2 kali. Tah beda masjid teh ya. Gitu. Nah, nu penting urang terang lalakonna. Yen ngawitan aya azan 2 kali teh disebat azan awal eta teh
dijieun diciptakeun di zaman Khalifah Utsman gitu. Nah, azanna tapi lain di masjid. Azan teh di pasar, di zauro gitu. Zauro tempat anu deketin pasar, ngabejaan. Itu geuwat kudu ka masjid gitu. Nah, azan di zaman Utsman ya gitu. Engke di masjid ya aya azan deui sakumaha azan di zaman Nabi Muhammad. Jadi ayana azan awal teh di zaman Khalifah Utsman. Nah, terus jalma jadi ayeuna jadi kumaha ya mensikapi kumaha menghadapi saparantos azan 2 kali gitu nya. Di zaman Utsman bin Affan can aya upamana salat sunat mutlak saparantos azan nu kahiji, azan awal. Azannya wungkul teh can aya. Kitu praktek begitu beres azan awal tuluy salat 2 rakaat gitu. Eta sok disebut salat mutlak gitu nya. Teu disebut salat qobliyah. Da Jumaah mah teu aya salat qobla. Teu aya salat qobla Jumat beda jeung duhur nya. Lamun duhur aya salat qobliyah 2 rakaat. Aisyah teh acan Jumat mah teu aya salat qobliyah. Aya oge salat sunat mutlak gitu. Nah, kadienakeun gitu. Jalma seueur begitu geus beres azan awal kitu nya. Tuluy salat 2 rakaat gitu. Nyata salat mutlak samemeh azan anu kadua gitu. Nah, tarawih lamun teh mah samemeh azan kadua mah moal ngaganggu kana khutbah. Tapi anu teu sae mah kieu nya. Di hiji masjid azan teh azan di zaman Rasulullah we. Sakali nya teu mraktekeun azan di zaman Utsman bin Affan. Ulah aya begitu imam naik mimbar tuluy khutbah tuluy keur khutbah aya nu salat mutlak gitu. Apaan atos seperti tadi salat tahiyatul masjid mah salat tahiyatul masjid atos tuluy begitu azan rek khotib nalika khutbah salat tah eta mah dicare ya. Jadi sabab ngupingkeun khutbah hukumna wajib ya. Wajib teh nu geus aya di jero masjid teh gitu. Jadi ulah kieu ari salat milu kanu azan di zaman Nabi Muhammad kitu nya. Tapi nalika khatib naik salat nalika khatib teu aya dina mimbar gitu. Komo salat teh di hareupeun pisan mimbar. Jadi ngaganggu ka sejen gitu. Masih keneh mendingan kieu nganggo cara di zaman Utsman bin Affan aya azan 2 kali kitu nya. Saparantosna azan nu kahiji tuluy ngalaksanakeun salat. Tah geus azan nu kadua mah teu aya deui pan. Masih ngeungeun eta. Jadi ulah dipabaliutkeun. Cuman ngelakuin Pak, zaman usaha ngelakuin. Nah, jadi di zaman Rasulullah teu aya muroki nya. Teu aya muroki, teh nu nguwahkeun teh. Muroki disebutna teh nya. Muroki teh kecap tina rokok. Aya rokok teh hartina naik kitu nya. Matak pantes harga rokok naik. Rokok mah naik, tiga hasup tinggal naik. Jadi muroki mah kadienakeun we teh mah. Jadi teu aya nya. Teu aya di zaman Nabi Muhammad aya muroki.
teu aya di zaman Utsman bin Affan teu aya Muraqi nya teh gitu. Nya eta teh kapungkur mah sok geuningan sok nalika khotib naik mimbar gitu. Nah, teu aya Muraqi misalnya nama teu aya teu kedah nganggo Muraqi nya. Jadi teu aya di zaman Nabi, zaman sahabat, tabiin, teu aya eta mah nya. Nya ayeuna ge geus hampir-hampir leungit tah Muraqi da teh mah ditradisikeun nya Muraqi. Ayo nganggo ibik segala kan. Ya, kau make itik mah eta mah amarna etana khotibna teh sepuh. Gitu, jadi make itik bisi geubis. Geubis. Tos teh usum namanya tos teh usum. Marake itik gitu. Nah, teras di zaman Nabi Muhammad teh lamun hiji waktu tah Nabi Muhammad ge pernah ninggalkeun tinggal laksanakeun salat Jumat tapi diganti ku duhur nalika hiji waktu nyaeta haji wada dina haji wada tah wukuf teh pas poe Jumat gitu. Tah Nabi Muhammad pas begitu panai wukuf teh ti duhur nya. Hari waktu na wukuf teh ti duhur dugi ka magrib nya. Jadi jamaah haji kudu geus aya di padang Arafah ti mimiti duhur dugikeun ka magrib. Magrib geus kudu ninggalkeun padang Arafah kudu menuju ke Muzdalifah. Tah waktu duhur teh khutbah Arafah. Kan di padang Arafah teh eta nya, aya di padang Arafah kagiatan teh naon. Gitu. Salah sawios khutbah nu sanesna jadi mustami gitu. Ngupingkeun khutbah. Tah geus beres ngupingkeun khutbah, ngalaksanakeun salat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi di jama takdim. Geus kitu mah tinggal masing-masing we zikir di padang Arafah teh dugi we ka magrib. Tah tos magrib kakara kudu ninggalkeun eta padang Arafah menuju ka Muzdalifah kanggo mabit jeung kanggo ngumpulkeun batu kanggo lempar jumroh. Tah Nabi Muhammad jeung para sahabat pernah ninggalkeun Jumat diganti ku duhur kulantaran berhimpit sareng khutbah Arafah gitu. Jadi henteu kieu nya khutbah Arafah gitu. Nya khutbah Jumat gitu. Nah, makanya aya pelajaran tentang aya qosor, aya jama, tadi antarana eta diajarkeun dina waktu nuju harta ibadah haji. Tah tuluy di zaman Nabi Muhammad ibu-ibu teh awewe teh salat Jumat ya gitu. Dugikeun ka Ummu Hisam nyarios. Kuring ku mineng-minengna salat babarengan jeung Nabi Muhammad salat Jumat ngupingkeun bacaan teh surat Qaf. Mungkin ka apal cenah ku sering-seringna gitu. Tah teh sahabat wanita kan, sahabah gitu. Jadi di zaman Nabi Muhammad ibu-ibu teh salat Jumat gitu. Nya dugi ka ayeuna oge di Mekah mah di Madinah ibu-ibu teh salat Jumat gitu. Mun urang anu aratos nu terang pan gitu nya. Nu teu acan ka Mekah gitu. Jadi upami ka Masjidil Haram ke bakal ninggal gitu. Aya ruangan ibu-ibu gitu. Istri-istri di Madinah aya saruangan lega pisan. Terus ditambah luar gitu. Di pintu 17 mah pintu 18 teh pintuna ibu-ibu masuk masjid gitu.
Tah di Mekah gitunya, di Mekah, di Madinah mah gitu. Jadi geus teu ngalaksanakeun salat duhur. Kusabab kieu ari salat di masjid teh pahalana komo Masjid Haramnya 100.000 kalieun Oh. dibandingkeun jeung masjid nu sejen. Lamun jalma salat di Masjidil Haram sarakaat teh sarua jeung 100.000 rakaateun salat di masjid nu sejen. Jadi datang ke masjid erek urang luar negeri, erek urang dalam negeri gitu. Nah, kumaha tuh salajengna geuningan ayeuna urang jadi beda. Di Indonesia mah umumna ibu-ibu mah tara ka masjid tah kitunya. Ari di Arab mah umumna ibu-ibu teh salat Jumaah, lain salat duhur nya, salat Jumat gitu. Hari di Indonesia umumna ibu-ibu teh salat duhur di bumi gitu. Nya masih keneh langka di Indonesia anu sarua jeung di Mekah di Arab. Tah ieu teh kieu aya hadis kitu nya. Aya hadis al Jum'atu wajibun bil jamaah ila arba. Hari salat Jumat teh wajib gitu. Dilaksanakeun berjamaah. Kajaba nu opat. Nu opat teh diantarana kahiji awewe gitu. Kadua anu gering, katilu budak leutik, kaopat hamba sahaya. Tah eta dina hadis anu kahiji. Dina hadis nu kadua aya deui jalma anu nuju safar teu wajib Jumat. Tah ti dieu yang ngawitan ayana jadi beda memahami gitu. Aya anu tetep tos we sok kumaha dina Al-Qur'an, laksanakeun Al-Qur'an gitu. Tah aya nu rupata kana ieu hadis. Sehingga nu nganilai kana hadis ieu ge jadi rupa-rupa. Aya nu nganilai ieu hadis teh sahih gitu. Aya nu nganilai ieu hadis teh rukakah. Sabab mahnya aya budak leutik didinya diasupkeun gitu. Tah contohna kitu nya. Nah, lajeng naon masalah Jumat ku urang priok dijelaskeun atawa bilih ketika jelaskeun ku bentukna ku metode tanya jawab we. Sok naon kira-kira anu ku urang jadi nimbulkeun ragu atawa ya perlu dijelaskeun we. Dan apa hari di urang pampir cara di Arab jadi ibu-ibu teh cara Jumaah nah salat naon wae tah itu ibu-ibu teh Ya. Lamun urang nurutkeun kana mazhab fikih gitu. Pan ari mazhab fikih teh kan berpendapat katanya. Lamun pendapat tangtu bakal bareda pendapatna. Pendapatna kieu. Sakabeh imam mazhabnya sakabeh. Lamun ibu-ibu geus ngalaksanakeun salat Jumat maka teu wajib deui ngalaksanakeun salat duhur. Nah, itu pendapat dasar begitu we. Ya. Jadi lamun awewe geus ngalaksanakeun salat Jumat maka geus teu aya kawajiban salat duhur. Kitu pendapat para mazhab teh. Erek Maliki, erek Hanafi, Syafi'i, Hambali kitu nya. Jadi mun awewe geus ngalaksanakeun salat Jumat maka teu aya kawajiban salat duhur. Dan pokona gitu. Kitu nu pokona mah kitu. Jadi salat Jumat itu memang nu opatan ge ya teu nyebutkeun yen awewe teh teu kudu salat Jumat. Kabehana ge nyebutkeun mun awewe geus ngalaksanakeun salat Jumat maka geus aya kawajiban salat duhur. Kuarek kitu mun urang upamana nuju di Arab ulah ngutamakeun cicing di hotel salat duhur. Da ditu mah salat Jumat gitu. Nya di urang kan Indonesia
kesebut can galib, can lazim gitunya. Kumaha tuh? Nya kulantaran teu ngalaksanakeun salat Jumat nya salaksana salat duhur. Gitu. Jadi lamun upata urang kana pendapat madhab. Ya. Kulantaran teu ngalaksanakeun salat Jumat, maka laksanakeun salat duhur. Gitu para pendapat para imam mazhab. Kan urang moal lieur lamun nuturkeun ka zaman Rasul mah moal lieur nya. Di zaman Rasul azan sakali. Teu matak bingungnya. Ari kudu salat qobla henteu. Jadi lamun pancik nuturkeun di zaman Rasul itu salat memeh azan teh ieu teh kaasupna salat tahiyatul masjid, salat intidar, salat mutlak. Geus teu lieur lamun ikut ka zaman Rasul mah geus azan sakali we pamana kitu nya. Maka sebelum azan teh aya salat tahiyatul masjid, aya salat intidar. Kadua, lamun mengikuti di zaman Rasul geus aya jeung ngalaki ki salat Jumaah. Geus lieur nya. Nah kulantaran teh beda deui kana zamana ngawitan zaman Utsman bin Affan, jadi aya azan 2 kali. Tadi mau kadang-kadang jadi berpikir kumaha mah adzan 2 kali. Mungkin itu aya salat qobliyah atau kumaha lamun bisa adzan nu sakali gitu. Nah, terus enak awe jeung lalaki, tah lupa kana mazhab. Mazhabnya anakna tina hadis tadi. Yuk aya awewe di poe Jumaah kudu salat Jumat atau kudu salat duhur, kudu di masjid atau kudu di imah. Tuh pan jadi ieu nya. Jadi riweuh. Nya urang kulantaran di Indonesia geus ditradisikeun ku para kiai di Indonesia yan awewe mah di mana? Di bumi salat duhur. Berarti awe di Indonesia mah teu pernah salat Jumat gitunya. Jadi ya ayat Quran surat Jumat teh kanggo saha gitu. Kanggo lalaki unggul gitu. Jadi lamun teh mah ieu lalaki unggul awe mah teu kudu ajar bab salat Jumat atau keur naon dia ajar bab salat Jumat gitunya. Jeung moal aya mani deui. Ya pantai aya sugan mun anjeun rek salat duhur anjeun kudu mani eueuhnya. Tapi aya oge mun anjeun erek salat Jumat dina poe Jumat tuluy mani tuluy ngalaksanakeun Jumat dosana dihampura 10 poe atuh awe berarti dihampura atuh nya dosana 10 poe. Tadi salat Jumat atuh teu dihampura dosana nya. Mun tina bab ieu gitu. Nah kitu nya jadi sebutlah hazanah keilmuan. Jadi ieu mah dijelaskeun ilmuna we nya, engke ada masalah cara mengeksekusinya mah kembali lagi ke mustawi. Kuring rek salat Jumaah, kuring rek salat duhur. Nah, ina anu dipanyabaan, tah dipanyabaan. Ari nu keur dipanyabaan ieu teh kudu salat duhur atawa kudu salat Jumat. Tah ieu aya fleksibel ieu. Urang dipanyabaan rek salat Jumat itu nya sae pisan mun urang ngalaksanakeun salat Jumat urang dugi ka wani ninggalkeun salat Jumat. Misalkan di panyabaan bisa teh lamun kendaraan teh eureun heula we nyimpang heula ka masjid terus salat Jumat. Tadi urang kan contohna Masjid Darussalam di bypass Masjid Kurma poe Jumat teu parinu we. Padahal masyarakat setempatna hampir teu aya. Argi ke masyarakat setempat negara aduh masih di contohna di kampung Cukang Lemah kan masyarakat Cukang Lemah mah gaduh masih di betara salat di Masjid Kurma gitu. Tapi pinuh nanti kuno lewat maka berarti geus ngamakeun nya jalma anu sapar ngalaksanakeun salat Jumat gitu. Tadi mana geus ngalaksanakeun salat Jumat maka teu wajib ngalaksanakeun salat duhur. Aya oge kan anu berpegang kieu pan laisa alal musafir Jumat. Pikeun anu musafir anu nyaba teu diwajibkeun salat Jumat. Nyana kana hadis nu ieu tah. Jadi kembalina kana salat duhur gitu. Nya rupa-rupaning pendapat gitu. Di mana geus teu ngalaksanakeun kana anu dimimitian ku zaman
Rasul. Jadi akhirnya teh sok seueur we pemikiran. Tapi mudah-mudahan selama niatna ijtihad, niat baik kitanya terjadi dosa, bahkan tetap sing jadi pahala. Tapi aya kejadian di banyak seperti lebaran pas dinten Jumaah tina naon cenah di Jumaah oge eta kumaha datos tadi di hutuban sholat Id atawa Idul Adha eta kumaha pada Kumaha pertarosan lamun dina poe Jumat teh berhimpit sareng hari raya salat Idul Fitri Idul Adha. Nah, salat Jumat menjadi gugur teu wajib gitunya. Tadi dina Al-Qur'an salat Jumat mah parentah ti Gusti Allah langsung dauhan Gusti Allah. Jeung sepakat deui para mufasir, para imam mazhab nyebut yen salat Jumat mah hukumna wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Nabi Muhammad tinggalkan salat Jumat kulantaran harita berhimpitna langsung kan waktunya sama. Khutbah wukuf kan duhur waktuna, artinya Jumat kan waktuna waktu duhur kan berhimpit. Hari Idul Fitri Idul Adha kan waktunya tidak berhimpit. Idul Fitri pagi-pagi, Idul Adha pagi-pagi. Maka sakabeh madhab gitunya tetap sholat Idul Fitri Idul Adha tengah gugurkeun karena kewajiban salat Jumat. Margi Rasulullah ge teu pernah ninggalkeun salat Jumat pedah harita hari raya Idul Fitri Idul Adha. Ngan aya kieu aya kehususan harita teh keur urang jauh. Jadi aya sahabat urang gunung jauh gitu. Milu salat Id nanya, "Ya Rasulullah, abi kan jauh." Gitu. Nah, engke kudu ka dieu deui. Kitu nya kudu ka tempat eta salat deui. Ceuk Rasulullah teu kudu keun bae. Gitu. Bae rukhsah gitu. Nah, tina ieu kajadian sebagian ki memahami oh eta mah karunyaeun Rasul ka urang jauh. Nah, maya kumaha tuh? Nah, kembali ke salat duhur atau ke salat Jumat gitu. Nganu anu pentingna mah eusina mah ku Rasulullah disebutkeun. Nah, anjeun kudu salat Jumat kitu nya. Nah, anjeun kudu salat duhur. Nganu pentingna mah anjeun teu ka dieu keun bae. Jadi rukhsah gitu. Tak iya ulah digeneralisir, ulah jadi umumnya gitu. Da peristiwana ge keur urang gunung, urang jauh gitu. Urang pada imah ge darekeun ka masjid kitu nya. Ulah dugikeun ka ada tadi atau salat Id ada mah salat Jumaah bari imah teh dareukeut gitu. Jadi ulah dalil anu khusus keur anu tadi urang gunung teh tuluy dijadikeun umum gitu. Jadi keur urang mah nya Idul Fitri laksanakeun, Idul Adha laksanakeun, salat Jumat ge laksanakeun. Kami eta pas salat Jumat sabaraha jalmi minimal? Mangga salat Jumat kahiji anu amal Rasulullah pernah salat Jumat 12 lalaki unggul. Rasulullah pernah salat Jumat aya hadis. Jadi amal Rasulullah salat Jumat pernah makmumna 12 lalaki. Dina hadis deui Rasulullah pernah salat Jumat 12 lalaki jeung 7 awewe. Aya hadis deui tentang salat Jumat anu jumlahna 40. Bahkan disebut ku madhabnya ku Syafi'i salat Jumat 40, tapi dina qaul qadim. Qaul qadim itu pendapat yang pertama, yang lama. Tapi Imam Syafi'i memunculkan pendapat baru. Gitu ya, salat Jumat teh teu kudu 40. Jadi eta mah kieu cing usahakeun apa Jumaah teh ka masjid
ngarah di masjid teh loba gitu. Jadi teh patokanna salat Jumat mun makmum aya 5an sah. Penting mah aya imam aya makmum jadi berjamaah gitu. Gitu jadi sadaya imam mazhab ge teu aya anu ngasareatkeun sahna Jumat lamun jumlahna kudu 40 gitu. Mungkin bakal harese jauh cuma temen imahna tidinya karek aya 5 umpi tapi jauh pun saja jadi madorot gitu. Itu tah engke upamana mun urang mun berangkat upama rombongan menuju safar ieu teh kudu milu salat Jumat kudu salat duhur. Tadi dia para imam mazhab berbeda pendapat kahiji itunya sok sana jadi perjalanan milu Jumatan ka masyarakat anu ngalaksanakeun salat Jumat. Lamun teu kitu salat duhur we di perjalanan teh. Tah gitu. Padahal bisa wae di perjalanan sarombongan mah ngalaksanakeun salat Jumat gitu. Contoh mun di bandara kan hampir sararea. Di bandara mah hampir sararea jelema teh sapar. Heug di bandara teh poe Jumaah. Erek umroh ieu teh ibadah haji kumaha tah? Salat Jumat entong, teu salat duhur kitu nya. Lamun di dinya anu ngalaksanakeun salat Jumat gitu. Ieu nu leuwih kuat ya gitu. Sabab ku penting-pentingna salat Jumat. Jadi kuduna nu hayang teu lieur mah kembali ke zaman Rasul. Ya. Dalamun ngandalkeun kana pendapat pasti bakal beda, tiap sirah beda pendapat. Nu ngeunah mah kembali ke zaman Rasul gitu. Dia anu nerangkeun Pak malah di lapang nerangka salat Jumat di sapra hiji sareng kurban unta atau sapi sapra dua sareng kurban domba katilu aya kudu orang nol kudu ada keterangan di mana Ya eta teh disebutna teh hadis Fadilah ya. Jadi kieu supaya jamaah teh ulah talangke berangkat pikeun salat Jumat. Jadi kudu tanginas ka Jumatan teh gitu. Kudu ngomong komo aya menempo di Mekah di Madinah tanginas bakat ku hayang aya dina barisan pangpayuna deukeut imam gitu. Nya ku logika ge atuh jamaah nu pangtanginasna jeung nu pangtalangkena nya bakal alus nu pangtanginasna. Kan nu tanginas mah kahiji bakal kaburu salat tahiyatul masjid, bakal kaburu salat intidor, tuluy jajaran depan kan kayak ngupingkeun khutbah teh kan wajib. Itunya ka kuping pan anu paneuri. Mungkin tahiyatul masjid teh kaburu. Mungkin intidor teh kaburu. Komo mau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mau ke bagian tempat, mungkin diburuan. Itunya imam teh ka kuping itu khutbahna. Jadi sae pisan datang pangheulana tapi datang pangheulana lain kieu datang ti heula tapi lupa dengan tempat pangtukangna. Penyakit teh nya teh penyakit. Engko datang pangheulana tapi calik teh pangkerna nyarane nangan panyaranean. Datang pangheulana teh kudu jajaran terdepan, kudu meres gitu. Ieu mah dihareup duaan. Usian jajaran kadua, usian jajaran katu corencang begitu nya. Tah eta teh teu tartib nya. Harusnya payuna datang usian jajaran payun gitu. Nah kitu nya diibaratkeun nu datang pangheulana sarua jeung kurban ku onta kitu nya. Nu datang berikutna sarujeng kurban ku sapi. Jajaran berikutna sarujeng kurban ku domba. Berikutna sarujeng korban ku haya. Berikutna sarujeng korban ku nom. Nu pangpaneurina sarujeng cacing calang. Eta mah keur pendorong.
Padilah ngarannya gitu. Padilah. Perangsang. Perangsang mendorong. Hadisnya nggak aya itu teh. Teu aya eta mah padilah. Padilah. So kadang-kadang kayak pertaroskeun ikeur waktu pengawasan sok naon diinget-inget rek naroskeun teh. Sing ingat Billy. Ieu waktu aya keneh. Aya. Masih keneh aya waktu sada. Ini masalah kiblat ya. Kiblat rata-rata masjid itu kan kiblatnya lurusnya. Nah, aya nu aneh ieu di masjid persatuan mah. Masjid persatuan ya mah. Jadi disarongkeun ya teh. Digari. Jadi anu eta dan sarolat. Itu teh kieu. Waktu anu keur nyieun masjid di mimiti ya mungkin make kompas atau teu make kompas. Kadang-kadang kan bareto mah ngadamel masjid teh teu make kompas, tapi nempo dikira-kira lah. Kulon teh ka belah mana gitu. Kulon teh ka belah mana atau nyaruakeun jeung tetangga. Nempo lah kana tetangga ka belah ditu gitu. Kadeunakeun kan jelema teh baruga kompas, loba boga kompas. Kan Indonesia ka Mekah teh ka menghadap ke barat ya. Tapi darajatan teu ka barat lurus ka barat pisan teu 100 derajat ke barat gitu nya. Rada 15 derajat gitu nya. Itu ka sebelah kanan. Tah masjid di Bareto diukur kuna ayeuna geuningan ieu teh teu ngepas. Piraku masjidna diputerkeun udah hese. Lamun masjidna digeserkeun kan hese. Maka akhirnya sajadahna nu dirobah-robah gitu. Nah, gitu. Kan lamun erek ngarobah kitu engkena ulah jadi kacau ge ari imamnya hareup ka dieu hari imam upamana kakulon lurus, hari makmum upamana nyerong, jadi ti paruguh tah mah murek nyerong kabeh. Itu teh teu paruguh gitu. Hari imam ke barat lurus, hari makmum nyerong ke barat daya atau ke barat laut, atuh jadi ti paruguh gitu mah nya. Jadi lamun tama ukur derajat nanti kan keur bae tuh masjid tong dirobah-robah tuh sajadah dirobah da misi make kompas ge moal aya nu tepat moal nya hayang tepat ka Ka'bah moal matak bacaanana lamun tama rek maca ku Arab ulah mustaqbilal Ka'bah kitu nya ila kiblati we kiblat we kiblat di Indonesia mah lamun ka Ka'bah teh ka kulon. Ka kulonna mah keur bergusar geser sautek. Moal matak teh salat. Da ari engke mustaqbilal Ka'bah mah kudu engke di jero Masjidil Haram. Lamun geus di Masjidil Haram kan katempo ngajegir. Tah sok mustaqbilal Ka'bah moal ragu. Ai urang mun di Indonesia atau make mustaqbilal Ka'bah da. Moal bisa. Ya. Ila kiblah mustaqbilal kiblat kitunya arah satrol Masjidil Haram. Daripada ngaruksak jero masjid jadi aut-autan geus antepkeun we seperti waktu kedijieun kudu mimiti daripada acak-acakan. Engke teh bakal leungit, teh jajaran teh bakal leungit. Jadi apa ini ya, bakal leungit mungkin sajajar bakal leungit ya. Jadi engke bakal ngurangan makmumna engke makmum di kebagian tempat kulantaran ieu jajaran dirobah gitu. Kena sautak saeutik derajat mah tong kudu dirobah teu da moal matak ngaganggu kana teu sah gitu. Ya. Kitanya kembali tong dirobah masjid gutak-gitak saeutik mah nya gitu. Ngarobah masjid hese pondasi gitu. Terus lamun ngarobah eta sajadah ge jadi acak-acakan. Terus ieu teuk-teuk, ieu serongkeun. Di garis kurang ya.
ya makinan nyerong. Kadang-kadang dina kenceng ya Pak sana kudu kitu aya mah kenceng dan jadi kadieu deui. Ya aya kembali makinan nyerong. Aya deui cing. Ya urang dina bab sekitar ibadah Jumat. Nah, eta pas saklekna di urang itu ibu-ibu teh nah salat Jumat gitu ya saklekna mah. So erek saklek kembali ke zaman mana gitu kan. Jadi simkuring kan mau maksa sabab kieu geus loba pisan pendapat pajejet kitu nya. Nah erek faruduhu ilallahi wa rasul, erek balik deui ka Allah kan dawuhan Quran jeung rek balik deui ka zaman Rasul. Lamun erek balik deui kana Al-Qur'an tadi surat Jumat nu diseru teh awe jeung lalaki jeung balik deui ka zaman Rasul yan awe ge salat Jumat beresnya. Jadi di dunia mau apa baliut yang balik deui ka mimiti gitu. Tapi lamun teu balik deui ka zaman Rasul, sebut teu balik deui ka zaman Utsman bin Affan heula. Geus mimiti tah. Ya adan sabaraha kali. Gitu. Lamun ku urang kieu atuh adan sakali pan geus aya nu menguat adan 2 kali gitu. Nepikeun ka di Masjidil Haram ge adan 2 kali. Tuh padahal di pusatna nya 2 kali tapi jedana lila. Gitu. Pan di urang mah kieu tuh keur naon 2 kali ge di urang nya adan gitu kan. Geus adan teh. Tuluy kan salat 2 rakaat terus adan deui. Jadi jedaan teh paling kan 5 menit. Intinya hari itu malah kitu jauh waktuna teh. Aya sajam gitu nya. Jadi sehingga tina adan awal kana adan ieu teh aya sajamna. Samkan jamaah loba pisan ngajuta. Kan? Jadi begitu adan awal jamaah teh kan anu di hotel. Anu ti mana anu keur ziarah. Terus ke masjid sajam tah. Jadi azan eta berfungsi keur ngumpulkeun jamaah di luar gitu. Pan di urang mah kan lain keur ngumpulkeun. Da geus aya araya gitu. Tah kumaha tuh? Nyata lamun geus kana pendapat, malah tong boroning pendapat kiwari mutaakhirin. Para imam mazhab ge geus bareda pendapat. Jadi kurang pada pendapat tok dibalikeun kieu. Ibu-ibu erek salat Jumat, salat duhur. Sok kumaha kayakinanana? Abdi mah rek balik deui ka zaman Rasul. Da di zaman Rasul ge ibu-ibu teh Jumat. Erek nempo ayeuna di Mekah di Madinah geuning ibu-ibu teh Jumat. Teriweuh nya? Teriweuh tah. Gitu. Da memang moal aya hadisna lamun anjeun teu salat Jumat pek anjeun salat duhur mah aya hadisna. Da eta mah tina pendapat. Lamun teu salat Jumat kumaha tuh? Ya teu salat duhur we jadi pendapat, Bang. Itu pendapat. Ai pendapat mah ya. Teh bisa pendapat teh benar, bisa pendapat teh salah gitu. Gitunya. Jadi memang orang rada dipabaliutkeun di koyata tapi orang sok lah kieu selama pendapat teh aya anu mempertanggungjawabkeun gitu. Mudah-mudahan we urang teu dosa kitu nya. Dan geunahna pisan mah tadi atuh geus atuh kumaha zaman Rasul kumaha gitu. Kitu nya. Ya tadi pernah hadisnya disebutkeun Ummu Hisam nyarios kuring dipun ka apa di surat Qaf bakar ku sering-seringna babarengan salat Jumat jeung Rasul cek awewe teh nya Ummu Hisam teh kan awewe pinter we mah awewe calakan calakan ku minang-minang teh bapirak we teh ada apa calakan. Jadi ke ibu-ibu bilih ka Mekah ka Madinah bisi kieu mun teu ayeuna teu diwartosan bieu teu acan nanya eta ibu-ibu ngaralut kitu. Pan teh adan Jumat, rek naon ibu-ibu eta? Rek salat Jumat di ditu mah. Jadi diberi ngalut mungkuy awe jeung lalaki ke masjid salat Jumat gitu. Rek di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi gitu.
Dari urang masjidnya teu nyadiakeun keur awewe nya. Matak ieu we. Teu disadiakeun. Jadi nyariin masjid teh teu nyadiakeun keur awewe. Tapi bareto dan di daerah Simkuring masjid teh 2 ruangan teh budak kieu. Masjid teh sapikeun aya penyekat. Kaharep keur lalaki, bukan keur awewe. Mun taraweh ge kitu sarua awe laki di hareup, awe jadi beda ruangan. Ieu sarua tah. Posisina jeung seperti Masjid Nabawi aya ruangan. Awewe masih bisa alus tah. Nyadiakeun keur Aya disekat keur awewe disekat. Ada sana kiri, sini Iris mah kapalayu. Marina ada kiri, Iris mah gabung. jauh pinuhan. Eta nawe masalah ieu. Kan 2 siki ya. Awe obor sorgi kita kumaha hukumna? Pawai obor, pertarosan pawai obor teh eta teh kabudayaan anu anyar-anyar dijieun nya gitu. Pedah cenah kieu. Urang Kristen osok nyeungeut lilin atawa kembang api. Ieu urang teh cenah ulah kaelehkeun ku batur. Urang ge cenah urang nyieun pae obor, bari geus kaelehkeun. Geus kaelehkeun dah. Itu mah biayana ge miliaran dibiayaan. Di Kristen mah nyeungeut kembang api teh geus aya biayana kulantaran ngarasa ibadah gitu. Tuh lamun umat Islam yeuh urang nyeungeut eta obor mun leuwih kuno pisannya itu geus kembang api, geus lilin ieu ku obor bari minyak hararese kitu nya. Gitu. Majar sieun ka elehkeun. Ari Kristen sadunya kompak. Ari umat Islam misalkan urang Indonesia ge lokal. Aya anger kaelehkeun. Gitu. Obor. Teu sunat, teu wajib, ieu mah kaduniaan tradisi. Komo di urang ayeuna taun ayeuna. Taun baruna teh di urang 2 poe. Ya. Taun baruna 2 poe. Pamarentah jeung ormas-ormas nu sejen taun baru teh poe Salasa tanggal 1 nya. NU mah tanggal Rebo. Tahun baruna ya. Ayeuna tahun ayeuna teh beda ya. Pamarentah, ormas bangsa Muhammadiyah, bangsa Persis, bangsa SI, tahun baru teh Salasa. Gitu. NU sapoe berikutna Rebo. Jadi NU beda jeung pamarentah ayeuna. Tahun baruna. Dek pawai oborna rek iraha. Ulah? NU mah Rebo. NU mah ngumumkeun Rebo tahun baru teh gitu. Anu tahu anu Salasa mah pamarentah. Kan aya pengumumanana teh hasil kita. Jadi NU ari pamarentah ayeuna nganggo astronomi ya, nganggo hitungan. NU mah ditoong ayeuna teh. Kulantaran ditoong teh hari Senin teh nya ditoong. Eueuh tah hilal teh katempo. Maka cek NU istiqmal. Jadi istilahna istiqmal. Jadi bulan Rayagung, bulan Zulhijjah DNU dijejegeun 30 teh nepi ka poe Salasa. Jadi malam Rebo pawaina. Jadi Salasa malam Rebo. Jadi ti magrib kan perpindahan tanggal teh magrib. Gitu. Jadi mungkin pawaina malam Rebo. Jadi pada Indonesia mah negara hebat. Bisa hari bisa tanggal teh dua rupa gitu nya. Geus puguh Idul Fitri sok aya 2 tanggal, Idul Adha 2 tanggal. Ayeuna mah tanggal hiji ge hiji Muharram beda. Ayeuna mah gitu. Pamarentah jeung NU teh anu beda. Gitu. Kakara memang pamarentah jeung NU beda. Kakara ayeuna. Berat. Tapi di Dampit mah alhamdulillah bareng pada ada pawai ini malam Salasa. Ya, gitu, tak gitu. Nya dapat diumumkeun ge ngadadak. Diumumkeun ge ngadadak. Noong heula kan poe.
Tapi itu langsung secara Oh, kan nongol lah ya ieu. enggak canggih tapi tika diri wae. Jadi etana jadi kulantaran ditoong teh teu katempo maka istiqmal dijejekeun 30 ka poe Salasa maka malam Rebo ngawitan itu tanggal 1 nah kitu keun bae lah gitu nya tong riweuh-riweuh teuing baroga kahayang meureunna baroga kahayang teuing hayang sarua teuing hayang beda gitu ting kumaha dari Indonesia umat Islam teh meuning asbed wae duka asal beda duka itu nyaan beda gitunya gitu ting iraha hayang kompak meuning kari wae nya cekap ya waktuna cekap hatur nuhun alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.